eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang dek ngabok-brokeun pamarentah ge urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang horeng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir para tokoh masyarakat bil khusus ka para kasepuhan di kampung Jambe nukusim kuring sangat dimulyakeun oge mudah-mudahan dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala Kiai Tobroni anu alhamdulillah hadir di ieu tempat selaku keluarga Haji Supari nukusim kuring dimulyakeun oge keluarga Haji Supari nu alhamdulillah melalui anjeunna sim kuring khususna umumna urang sadayana hadir di ieu tempat dina raraga ngeusi imah gunting pita wakiroh ngaranna
mudah-mudahan ieu imah dibere teger nu geusina teger deui imahna panjang umur nu geusina ge panjang umur oge teka kantun ieu Kiai Haji Profesor Doktor Kiai Haji anu ti Solear hadir doakeun mudah-mudahan tere menang jodoh insyaallah ya nangis ngaduda sabara bulan ya kasep aya di nyana gagah aya di nyana aya laku mah hese kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu simkuring khususna urang sadayana ngaos di ieu tempat dina malam Jumat simkuring di ditu tadi rada puyeng sare sup ka dieu terus nyawa-nyawa dileuweung ieu mah jaleuweung ieu mah eta sih nu didarinya jelema tah lain tah sih maksudna leuweung mun urang mah atuh caangannya ieu teh caang jadi kos leuweung eueuh masalah disangkana meureun ku Haji Supari bakal di dieu doang jelema ye ternyata nyebrang ka ditu buat teuing jelema anu di ditu jeung nu di dieu mah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah baheula aya hiji jelema ngaranna Abu Nawas di zaman Raja Harun Ar-Rasyid aya jelema di zaman Abu Nawas nyana boga imah tapi nyana bebeja ka Abu Nawas mama Abu Nawas abdi boga imah cenah ieu tapi rarupa perasaan di imah teh teu jembar kan aya teu jembar mah duit boga ku bogan aya teu jembar mah rupak bae pamajikan kurang kumaha gede demplon tapi air rupak mah kadaleuna kuru kan na ieu rupak perasaan kos Pak Haji Pendi di imah wah imahna teh lega kamarna ge loba lantaran rupak pikiran jadi rarasaan teh imah teh kos kandang embe padahal mah lega iman eta rupak Mama Abu Nawas abdi teh rarupak amat kumaha ieu teh coba jalan keluar oh babari cek Abu Nawas ku batak meuli embe bae 15 aju asupkeun ka jero imah insyaallah cek nyana bakal ngeunaheun meuli embe sabaraha 15 dilaksanakeun lantaran Abu Nawas mah tu kiai nurut pan ka kiai mah ja kiai di tahun kuari mah loba nu ngabohong ja kiai ge atuh kiai teh raja bohong kuari mah tapi lain di dieu di belah ditu saeutik lah akhirnya nurut ka kiai Abu Nawas meuli embe nyana 15 cangcangan ku nyana di jero imah waktu ngising didinya kiih didinya embe geus menang sapeuting kaduana oh cak nyana pohar amat teh
tambah rupak tambah embe 15 atuh bebe jadi kaki Abu Nawas Kiai kumaha imah aduh Masya Allah tadi mah cenah cekna rada ngeunaheun be can aya embe mah barang aya embe mah kuari rarupekna tambah gampang meuli bebek aju teu di jero kamar akhirnya meuli bebek jana ulah setik 50 100 tenden bebek wah video embe-embean di jero kamar wek-wek-wekan rame di jero imah menang sapoe dua poe bebe jadi ke Kiai Abu Nawas kumaha jembareun teh ayeuna tambah kredit kamari mangan bau tai embe doang kuari tambah jeung tai bebek coba jalan keluarna kumaha meuli kotok cek jana bangsa 50 mah teudeun geus di dinya hijikeun dibelikeun kotok diteudeun dinya embe 15 atuh bebek 50 kotok 50 tinggal nyana be aing cicing di mana ieu cek akhirna budak sapoe dua poe kan tambah ku teh kotok bebe jadi kaki Abu Nawas Kiai Masya Allah jakna ieu imah-imah lain jembar ja orenganan Kiai mah Kiai bae aya pituduhna salah mah jakos kieu cakna ish ulah nyebutkeun salah Kiai mah mondok cakna teh urus kitab naon ge diaji malah makamali ilu pilpres aduh Kiai blow on ya saya aduh biasa ngaji sapinah endahan hidup-hidupan goblok Ki Supendi blow on sia kuluhum sia atuh kunaon lain ngaji endahan jadi jurkam gitulah di akhir zaman mah Kiai bebe jadi nyana Kiai Abu Nawas kumaha coba jalan keluarna mulai ti kuari picenan kaluarkeun ta embe coba ge jual embe beres dijual laporan deui kumaha alhamdulillah rada lega cek kamari mu bau loba embe cek da ieu mah lega nah kuari jual deui ta bebek bersihan dibersihan kumaha tah cek Abu Nawas atuh kuari mah alhamdulillah cek cenah jembar kotok aya keneh bawa ka dieu pujitan Kiai tololnya akhirnya kotoknya dikaluar-luarkeun bersihan cek cenah pel kumaha tah kuari beung alhamdulillah cek cenah lega ayeuna mah di imah nikmat di imah bebek eueuh kotok eueuh embe eueuh lega ayeuna tuh nu mantap ge kudurut ka Kiai nya kieu be kieu keneh jajak ge ja aslina ge ieu bebe jadi ka Kiai Abu Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina ai maneh dasar bodoh eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang endek ngabok-brokkeun pamarentah ge urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang horeng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah
ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu. Maka tugasna urang mimiti ngaji. Geus ngaji make, tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang. Sebab kadeuleu nama salat make sorban, make jubah, horenganan hayang ka alem. Lah sok lo ngomong sia. Ieu make jas ge lain sajas-jasna. Hayang laku. Hayang laku. Tah kadeleuna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain. Katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain. Katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama hendeuk neangan proposal. Iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang. Kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah-masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara. Urang boga mobil mewah AC na ge tiis anggeus geus tatiis. Tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede atuh ngaranna tah teh geus tah nomor kadua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang. Coba orang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah naik angkot haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang tapi teu boga masalah hutang teu boga pemajikan di imah bahenol. Baik, jakena ya, masya Allah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda. AC eueuh teu tiis jakena ya angkot. Nah iyalah, jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang. Waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis. Ku sebab naon? Tiis hatena. Ya, ieu mah lain sajas-jas ieu mah. Tiis hatena. Tiis kana awakna. Tapi urang mah urang ye kulantaran loba masalah, maka boro-boro make baju kandel, baju ipis ge masih keneh karasa hareudang keneh. Iyalah hiji nasihat ti Abu Nawas nyontokeun kana imah ternyata horenganan imah malah sakadar saung hungkul nu jelas mangeusian imah rek bagus rek goreng imah tergantung diri urangna komo imahna bagus cara ieu aju urangna sehat aju pikiran urang sehat kolbu urang bersih atuh ieu mah sorga ngaranna ieu mah sorga. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah loba nu ka imah boga pabrik orang Korea boga pabrik pepegatan jeung pamajikanana kurang kumaha mewahna pabrik atuh dunia teh kurang kumaha tapi pepegatan jeung pamajikanana aya pejabat geus teu kudu dicaritakeun luar biasa bae lah. Nah, ka imah pepegatan jeung pamajikanana kurang naon, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, jabatan aya di nyana, tapi pepegatan. Ka imah ngan sakadar ngeluh jeung bae. Tapi barang Haji Supari mah datang seuseurean bae nya mah. Boh, atuh asal boga jamaah 50 bae terbang nya mah. Senang we nu aya.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalbu urang nu penting kudu dibersihan. Henteu saha ngabersihan hate mah. Apakah orang petani, apakah orang pejabat, apakah orang karyawan, apakah orang kiai, lamun geus kalbuna bersih, dunia terasa nyaman, kapanggih jeung saha bae ge indah. Kadeleuna pamajikannya padahal mah hideung putih kadeleuna. Sebab masalah. Tapi lamun urang boga masalah pamajikan bahenol putih kadeleuna hideung. Jadi eta orang memandang pemajikan ge tergantung diri urangna. Lamun diri urangna hatena sehat, pemajikan masya Allah gelis amat, cek urang ge masya Allah, padahal mah menyon. Tah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, jadi ieu geus si imah teh, imah mah hanya sebuah bangunan. Nu penting aya rohna imah adalah nu ngeusi imah adalah sebagai roh imah. Lamun kolbuna bersih bakal jembar, bakal lapang, bakal tenang. Mantap urang doakeun nu bakal ngeusi imah ieu putrana ngaranna Sofy Hazami, mudah-mudahan dibere tentrem, dibere adem, dibere bersih hatena. Kan aya geus bersih hatena mah nyana bisa ngadidik kurang dieu, nyantuni yatim piatu jeung sajabana. Jelema loba nu sugih tapi mumusuhan jeung yatim piatu. Musuhna leuh yatim teh peureum nyana. Pan aya Haji Supari mah asal leuh yatim we. Nah, iya geus umur sabaraha ieu Neng? Masyaallah. Umurna ieu sabaraha? Yatim nyana asal aya yatim parawan ditanya ku nyana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah eta adalah sosok Abu Nawas kanu selalu isyarah jeung isyarah. Satu ketika nyana ngomong di unggal daerah, cek nyana, kaula adalah seorang manusia anu membenci hak, anu mencintai fitnah, jeung kaula leuwih sugih tibatan pangeran. Ambo tasi ngomong teu kira-kira ditonton ku jelema, coba kiai coba ngomong deh. Ya kajian. Kaula adalah manusia anu dikiaikeun ku batur, benci terhadap hak, mencintai fitnah, jeung kaula adalah leuwih sugih tibatan pangeran. Watu genjleung di lembur genjleung, asal ceramah kos kitu, asal ceramah kos kitu. Ayeuna dilaporkeun ka raja aya kiai teu beres ya kiai. Kunaon gitu? Atuh ngomongna membenci hak, mencintai fitnah, jeung nyana nyaritakeun leuwih sugih tibatan pangeran. Nya mah kudu ditangkap kiai. Tangkap. Akhirna kiai Raja Harun Ar-Rasyid ngutus utusanana supaya dibawa ke istana. Dibawa ditangkap jangan teu lumpat. Kiai Abu Nawas tuh begitu ditangkap teh lupa malah ngangsongkeun leungeun. Borgol saya. Kula kita mah watan tadi ngomong teh MCI ge tangkepeun sebenarnya. MCI 2 tangkepeun itu hiji-hiji. Laporkeun ka Kapolres lah. Tah. Akhirnya ditangkap, dibawa. Wah, masyarakat Surak dantaran aman lamun geus eueuh Kiai Abu Nawas aman sebab bahasana teu ngeunaheun mengundang fitnah ieu bahasa bahkan ngamurtadkeun cilaka ieu mah kiai modal kos kieu. Akhirna nyana diinterogasi ditongton ku masyarakat. Saudara yang bernama Kiai Abu Nawas, betul saya Abu Pendi saya. Lahir di mana? Saya Solear lahir. Oh, dengan monyet itu adik kakak saya. Cuman saya tidak berbuntut. Sial tah Haji Pendi. Saya Abu Nawas. Betul kamu nama Abu Nawas, betul.
Betul kamu berbicara bahwa masyarakat laporan bahwa Anda berbicara membenci hak. Betul. Kunaon mana ngabenci hak? Lain kula bae. Sa nu ngabenci hak termasuk Tuan Raja. Ya. Sia ka aing goblok. Lain kula bae bahkan Tuan Raja sangat membenci hak. Ulah macam-macam sia cek raja. Ini borgol sia. Borgol kula di borgol raja ge kudu di borgol. Kan sia ngalawan ka aing. Nu bener sia ieu, nu bener coba, bener sia membenci hak, bener. Naon hartina? Hartina hak eta adalah paeh jeung kuburan, jeung siksa kubur. Eta hak. Eta hak ngaranna. Al-haqqu mir rabbik, bener adalah ti Gusti Allah. Hak eta adalah yakin, hak eta adalah nyata. Ternyata paeh eta adalah nyata, kuburan eta nyata, siksa kubur adalah nyata. Kula membenci eta. Tuan Raja kan leuwih tibatan kula. Heeh, oge sia. Cek Tuan Raja, nah makana. Jadi kula membenci hak eta, eusina hak adalah paeh. Kula encan hayang paeh. Atuh komo kula mah ngora kene kula dek nanya Haji Pendi be umur sabaraha Mang Haji? 80. Siapa encan tapi sedang kan lamun paeh. Didoakeun ku urang di lain deuk dikawinkeun. Wah, teu beres urang dieu tah. Nah, ieu jadi hak eta adalah paeh. Urang geus nyaho nu sugih paeh, anu susah mah koit, bupati ge maot, RT mah modar, kami para rakyat atuh. Ai di Bandung mah lain, di Bandung mah bahasa teh, lamun ka kiai mah pupus, ngeunaheun kan, ai ka Haji Pondi mah koit, lamun ka pamarentah modar, beda-beda tah bahasa teh. Nah ieu mah geus para raeh kurang geus disaksikeun. Urang geus jaksian anu mararaot, nu sugih maot, nu susah maot, pamarentah paeh, rakyat paeh, sarua bae kiai ge maot sarua bae. Nu kolot paeh, budak paeh kadang di jero keneh berarti hak, tapi tetep bae urang seakan-akan henteu percaya bahwa urang bakal paeh. Kok bisa kos kitu? Nyatana kolot ge boga HP-na 2. Biasa sempat WA-an segala. Misqala dzarratin syarra yara misqalan. Ieu kan tanda bahwa jana teh teu percaya bahwa dirina bakal paeh. Ja anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah ja moal wani kolotna kudu WA-an jeung jahena naonan. Nah, ieu tanda jelema blon. Teu percaya kana bakal paeh. Iya, boro-boro naon. Diri urang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah, wiridan teu betah, salat sunah teu betah. Komo zikiran maca sholawat mah teu betah, tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa. Nah iyalah tertanda urang teh hampir teu percaya, membenci hak. Kitu keneh urang geus maot, urang sering nganterkeun mayit ka kuburan. Ya Allah ya Rabb, imah nu sakieu agrengna, imah nu sakieu gedena, isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang. Kurang hanya semeter leuwih saeutik, kumaha jangkung pendekna bae. Haji Pendi ge geus ngajengkalan sorangan ngono mah. Sabaraha Haji? Jengkalan. Nah iya. Eta imah urang nu aslina mah kan eta. Tetapi hampir orang siga nu teu percaya bahwa orang teu bakal kitu. Di antara kadeuleu teu percayana di lembur kos kieu ge, di lembur kos kieu ye lembur ieu mah leuweung nu mabok ambalaya. Baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol. Baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan. Mun di Bandung mah tuh di kebun kelapa Cicaheum. Kuari mah di Jambe, di handapeun tanggal Jambe malah. Eta nu mabok, nu zinah, nu judi di mana bae. Masya Allah karim.
Ingat kula maka Gus Dur baik ketika era globalisasi HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan. Sebab naon? Sebab kan siga anu kaluar ti gedogan. Jepang mah siap, Cina mah siap sebab geus terdidik. Begitu di Indonesia asup HP era globalisasi bener bae. Nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae. Kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang. Anak aing ti lokal mana hebat. Masya Allah, ina kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia. Kararieu bae. Digerokeun geus teh. Heeh, di kolot teh guys, sia di kamar bae, horeng kolot teh sarua kieu bae deui tolol. Tolol mah anak jeung kolot teh agar oblong kabeh. Teu kuat coba. Ye, neangan coba orang kiai nu teu boga HP hese. Neangan ku baca tokoh masyarakat nu teu boga HP hese. Aya di jambe teu boga HP, encan kabeuli doang tah mah. Lain waro. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, isuk pageto bakal aya azabil qabri. Nauzubillah min dari eta hak. Urang percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya kana ma akhbaro bi. Naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi? Di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, pertanyaan malaikat munkar nakir, aya azabil qabri, aya naimul qabri. Urang percaya, geus atuh radap perandapan geura diri urang awak sia lamun isuk pae coba awak geus boga amal naon. Ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab. Terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak. Sedengkeun sahabat nanya ka Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha? Cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese. Ieu bae ieu pamonggolna teh pamonggol teu kudu dibonggolkeun diteundeun bae di Gunung Uhud diteundeun dong Gunung Uhud ajur. Nu endek diponggolna nu endek dibonggolna sagede kieu. Atuh mah lain ajur deh mebes tah mah. Atuh mebes bae geus. Tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cek Abu Nawas. Jadi kula membenci hak Tuan Raja leuwih. Oh ai kitu mah heuh kula ge ngaku makan. Nomor kedua, maneh cenah ngomong bahwa maneh teh adalah mencintai fitnah. Bener tante, bener. Kunaon fitnah maka dicintai, fitnah maka kudu jauhan. Sina fitnah adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta jeung keluarga sebagai zinatul hayatid dunya eta teh ngaranna fitnah. Fitnah teh harta, fitnah teh keluarga. Kula mencintai harta, mencintai keluarga. Tuan Raja leuwih tibatan kula mencintainya. Lumantak wali presiden toh-tohan ge. Mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka. Memeh pilpres geus dicaritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui. Perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae. Pemenangna geus dibejakeun cek kula pilpres telah selesai. Padahal mah milih ge encan seperti eta lah. Kuari teu kudu dibejakeun fitnah. Tah baheula mah kiai teh ya, kiai ngadoana ieu tah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradda bi ibadika fitatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Eta doa para kiai salafus sholihin. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kamunkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun bi ibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae. Ketika aya fitnah kuari di aradu santri jeung santri, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngadot kumaha masyarakat. Geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban.
polisi jeung TNI nyana mah biasa caleg ribut atuh biasa mah kuari makan kiai jeung kiai. Nah ieu adalah zaman fitnah nu bagus mah menta pae fakfidni ilaika ghairu maftunin ya Allah abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah kiai nage kiai kuari henteu lo gadoa eta musim fitnah teh malah manehanana naon sih geus lah bali caritakeun sebagus aya dihara TNT kabehan Pak. Nah lamun kiai baheula diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering kuari mah keur gering diundang ku bupati cager tah ya kepalana ya blon ya cager. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bersihan geura kalbu urang mah di politik teh teu boga kitab aya bukuan aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula Zaki kuari sakolana di Australia baheula teh atuh gubernur urang sakolana ge di luar negeri ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara. Masyaallah karim ngan sakadar jadi kokoset doang kokoset mah koset nyana geus bersih mah ditinggalkeun tah jadi nyarana kiai anu milu di kantor kos kitu teh kiai kokoset. Ieu mah di ditu lain di dieu lain di ditu teh mah di Lampung. Aya kesempatan kene kamari urang terlena kabawa ku nafsu lain berarti urang salah tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti sebab naon di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri na akibat ilu kamari ku kula mun dicaritakeun kiai da saha kiai da atuh teh nyaho jasa bebeja duh katanya boga santri 70 kuari tinggal 7 berarti berapa persen tuh teh nya naon mah budak ditanya persentase ge heran odop jasa merenya ya Allah ya kari jauh presentasenya nah aya di daerah urang ya daerah urang mau dibejakeun maksudnya daerah Serang boga jamiahanna 300 rada robah seetik barang ilu kampanye seetik oper ku hari jamiahanna tinggal 30 merosot aya anu pasantrenna rek dijual atuh di Jambe mah geus ieu mah di daerah Batur karak endeuh ieu mah geus ieu fitnah teu karasakan ku urang masyaallah karim aya loba doge ka kula ieu kaduhung cenah kiai kaduhung di Karawang pan sok aja ka Cilongok mimiti nyen pondok bebeja kukula dibere cai abeh tiis maksudna nyen majelis alhamdulillah masyaallah teu sangka teh budak santrina aya terus majelis atuh di Esian aya jamnyahna ditanya ieu minggu sabaran besok milu ngaji alhamdulillah cenah kieu kuwi geus 300 400 bih atuh loba tah mah muhun cenah alhamdulillah. Nah kamari datang caleg merek kipas ieu alal hakimnya nih kipas cek jana teh lah sepira kipas beureudanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus ka belah dieuna melek karpet terus ka belah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ta ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teuing ulah aya di ulah jandelaan kajen teuing teu make jandela heulanan ih cenah geus kieu atos tungguan sia tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat jadi nyono nyiuman ku nanaonan sia nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh
Aju jamian teu daek. Kulik wah, kula mah inget ka Abah bae. Belum ta jandelana. Belum jandelana karpetna belum. Oh, ih sia mah tolol. Ini Karawang mal bejakeun Karawang mana? Masya Allah mangkaning pernah dicarigin segala. Nah iyalah fitnah teu karasa sok geura ge. Sok geura seputar Cisoka aya nu bisa ngaji di Cisoka teh. Tapi set kena fitnah. Mal bejakeun ki ente geuleuh nyaho. Oh, Serang kamari datang ka ditu ka imah. Ya Allah ya Rabb. Kiai cenah kumaha. Ya seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu. Henteu berarti gagal. Tobatan ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, abdi teh kabawa sakaba-kaba. Ampura Gusti, aya duit-duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteuh. Menang sabaraha ngaji? Kamari 2 juta. Ya, saeutik amat. Emang milih nomor hiji? Bloon sia. Teu beres itu di bawah ongkoh ku aing sia. Geus milih nomor hiji nomor 2 sabodo teh mah guys. Nah ieu mah geus carita fitnah sing hade. Mentak istiqomah teh hese. Moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ku hese-hese na istiqomah teh. Ulah gide ulah non gitu ngara goyang-goyang. Nah ieu mah balikan deui panjang teh mah dongengna. Na ieu fitnah teh horenganan harta, fitnah eta adalah keluarga. Ketika orang mencintai harta jeung keluarga, selesai hirup mah. Seorang ulama di mana geus mencintai harta, mencintai keluarga, moal kaburu zikiran ka Gusti Allah. Nu diitungna ieu bae tah. Zikiran nu diitungna eta bae. Ngaji nu diitungna eta bae. Segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal geus diarajipan ku urang kabehan. Kos kitu mah geus diatur ku Gusti Allah, hayang teh hayang geus aya tulisanana. Tinggal urangna bae ngabersihan hatena. Sakadar urang babarengan we yuk kula teu bisa tapi urang babarengan abeh naon ieu? Ieu kahareupna ngeri kula mah ngeri nama zaman Golkar bae sakitu rusakna komo zaman PDI. Golkar masih keneh aya berbau agama. PDI mah wallahu a'lam. Jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya. Moal tanyakeun tah teh Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh. Ieu mah keur carita ieu mah geungesan pilpresna ge. Nah ku hari kiai ngadukung PDI ya deleukeun. Ieu mah kumaha kitu. Kula mah montak ngomong gitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang urang masih ngaros sing hade. Sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salafi. Ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh. Eta mangan sakadar nurun-nurunkeun proposal hungkul. Dana sosial sabaraha dijojos dana sosial sabaraha eta urusan. Ai salafi mah hayang kan teu nyaho jurusan. Ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sabenerna mah da ieu makeun bae du geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi da nomor kahiji mencintai membenci hak. Nomor kedua mencintai fitnah, korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah. Nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah. Naon sia teh maksudna? Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tunggal hiji teu boga anak, nya nama teu boga minantu. Teu boga besa aja anak teu boga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hiji be hiji zatna hiji sifatna hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana. Nah tunggal be hiji
kula mah boga anak ya kan mantak sugihan kula boga anak boga incu komo si ieu mah anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan ambalaya atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh mah pendek disuka nyaho jalan wah tuh nyaho ka jambe ya kecil pan nyaho kabeh orang potonganna ambalaya di dieu ih nyolong bade ya jelema ye Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu ditanya ku Raja Harun Ar-Rasyid maksudna coba kumaha maksudna hiji kula ngahudangkeun umat supaya inget kana maut inget kana kubur inget kana siksa kubur dengan inget kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia. Nomor kedua supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalamatan ka Gusti Allah. Akibat mencintai dunia urang ulah nanaon hayang jadi lurah bae dibelian hulu jelema. Dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah aku mau jadi presiden. Urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha teh. Sabaraha teh eta mah. Urang nyaho ngaran teh nyaho rupa teh. Eta teh teh nyaho urang mah miliar teh ieu mah 100 juta ge can pernah boga. Dan pernah ngegeter pun boga 100 juta. Hatina santri mah iraha tuh boga 10 juta sih boda jasa perasaan. Nah batur mah geus tetean. Nah eta kan nafsu jeung nafsu. Lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti moal beres ka dituna. Bupati beulian jelema moal beres ngalaksanakeun presiden mealian moal beres ka jeung kumaha ge. Sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah. Sakitu udah dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah. Terakhir cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran teh anu maha tunggal dina zatna tunggal dina sifatna tunggal dina afalna. Tah lamun kukula teh dikitukeun masyarakat bakal moal hudang komo ku ari di negeri Indonesia. Masya Allah karim. Kristen geus ambalaya, Protestan ambalaya, Katolik ambalaya. Geus nulusup ku ari ka perumahan-perumahan, di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan. Anu ngaran Buddha mah, anu ngaran Hindu mah, kabelah dia geus ambalaya. Ku ari mah urang masih keneh loba kiai-kiai isuk pageto ku Allah kiai nu ikhlas dicarabutan, tinggal aya kiai-kiai anu kos kararitu. Nasib anak urang jeung incu urang deuk sanu ngadidik jan nyaho ka Allah teh dididik ku kiai nu ikhlas. Nu dididik ka Allah nu henteu ku kiai ikhlas mah kitu bae kajeun ku kumaha ge. Moal bisaeun Mekah hancur so teh. Lamun Mekah hancur teh kuari hancur-hancuran eueuh nu ikhlas. Di Suriah hancur-hancuran eueuh nu ikhlas. Ketika aya nu ikhlas masih kena adem. Jelema lamun aya nu ikhlas tiis urang deukeut aja pengen tiis teh mah duit teu boga masalah hambalaya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran jang hirup urang melalui isyarah-isyarah Abu Nawas. Kula pernah ke Baghdad kabeneran tas perang nanyakeun makom Abu Nawas horenganan ditukangeun hotel cak urang dinya eta ngan acak-acakan keneh itu non berserakan teu bisa bari mah geus dibangun deui kamari ieu keur kurap ka Baghdad teu bisa dilalui lantaran acak-acakan dituduhkeun tukangeun hotel kula bari itu sekitar 200 meter akhirna ya tuh hadiah di dia di hotel. Nah ilah Abu Nawas teh lain sembarangan jelema waliyun min auliyaillah hirup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid tertera dina syiiran Ukudul Juman. Urang lamun ngaji Ukudul Juman di tukang naloba syiiran Abu Nawas malulu hese dibacana hese dihartikeunana atuh hese bae aja urang teu ngaji diaji ban teh. Oh iya Masya Allah karim
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kasimpulanana coba petakeun diri orang supaya nyaho ka Allah, bejakeun pangeran teh hiji Allah ngaranna allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Nah ieu imah teh imah ieu ngan sakadar jang niuhan salila urang hirup di dunia, tetapi pangjore-jorena jelema teu boga imah. Naon sebabna? Manuk manyar dia boga imah. Manuk manyar boga imah, apanya jelema teu boga imah. Kado batak ieu imah luar biasa deuk nu kumaha bae masalah. Bahkan nyaritakeun imah Kangjeng Nabi mah sederhana. Mun asup ka imah mendek berarti kan handap. Di jerona Kangjeng Nabi mah lain memewahan masalah. Tapi ketika orang nyaritakeun para tabiin aya nu agreng imahna. Sebab naon? Imah teh henteu diaku nu manehanana jang ngaji jeung jang ngendong saha bae nu neuk ngendong. Masalah orang nyieun imah gede tapi jang ngaji, nampung jang nu ngaji jeung nampung dulur-dulur anu neuk ngarendong oge nu musafir besi nu neuk ngendong nu mantak kula pesen ka Hazami di dieu nya besi aya rangda deuk ngendong asupkeun ka dieu. Atuh jadi fitnah deui bae tah kitu Haji Supari tah mah. Deui urang ndek gesikeun jelema ge deuleu heula lantaran ku ari mah zamanna zaman fitnah deui bae. Kadang-kadang ku urang disangka bagus si jelema teh api-api mau buntelan segala rupa aju milu ngendong horenganan Masya Allah naon nu aya dirangkad kabeh. Ka imah kula aja sering tamu-tamu anu neuk ngendong mangga pernah satu kali terjadi awewe malah mamawa anak mawa buntelan. Atuh kula mah husnuzon bae kabelah dieuna loba nu leungit. Geus kan kula mah teu beja-beja bae kajeun ai hayangeun mah los. Ai hayangeun mah menang 20 poe datang deui. Datang deui nu leungit emas harita teh. Aduh cenah kiai ieu kula maling emas pamajikan kiai. Laju. Cek cenah kula jadi teu nyaho jalan. Teu nyaho jalan. Masya Allah, Masya Allah. Eta mah kula bebeja ka Haji Pendi coba mah Haji pangwiridkeun teu Pak. Wah tuh kunyana mun setengah dukun panjana mah. Eta bagus padol Allah bae. Nah, ieu loba kejadian-kejadian model kos kitu, urang kadang-kadang husnuzon. Hayang urang teh mun aya anu kasasar, nu neuk ngendong atuh mangga bae. Tapi kadang-kadang di akhir zaman kieu mah urang jadina eta curiga jeung curiga bae. Sebab naon? Negara urang negara beriman tapi teu aman. Tapi di Jerman mah negara teu beriman tapi aman. Eta hebatna di Jerman. Di Jerman mah negarana negara teu beriman, pangeran lagi geus lain pangeran, Allah lain, tapi aman di Jerman mah. Lamun ka hiji tempat, lamun ka hiji aula, sapatu jeung sendal diteundeun di luar aman. Eta di Jerman. Di Jerman mah kos kitu negara teu iman tapi aman. Nu mantak nya nama lamun dahar ge lamun leuwih teuing ditangkep urang di Jerman. Lain lalagaan ditangkep. Urang mesen loba, kemudian teu seep. Sageus teu seep diantep, langsung telepon bae masyarakat atau nu boga restoran. Sebab cek nyana maneh ieu leuwih teuing ge tapi orang miskin sekitar nama membutuhkan. Mantak ieu teh terlalu kos kieu teh ditangkep. Eta di Jerman. Nah, ya Allah ya Rabb. Di urang mah negara beriman tapi dekat masjid keluar bae di masjid sendal eueuh. Masya Allah, eta mah lain di dieu lain, di ditu tuh di Belaraja, barang KTP-na orang Jambe. Beres sih orang Jambe ya. Nah iyalah kos kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orang mun nyaritakeun seputar ideologi-ideologi jeung adat-adat di luar negeri berbeda jeung di urang. Carita urang di Jerman, carita urang di Yaman, carita urang di berbagai negara jeung di Indonesia. Di Indonesia jelema sopan santun luar biasa tetapi cuma comotna beuki. Alhamdulillah. Da iyalah urang gadua asup ka masjid ka dieu tah ka Al-Azham, asup ka Al-Azham atawa di dieu mah di mana ngaranna? Al-Amjad. Urang asup ka Al-Amjad teu khusus salat. Mikiran sendal.
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah balikan deui imah pek dek nu kumaha ge masalah asal niat hiji niat dajang ibadah mun aya nu ngendong dulur-dulur manggakeun musafir kitu keneh kitu cek pikir eta teh kemudian urang dipake ngaji geus urang henteu kapanasan urang henteu kahujanan dek salat nikmat dek maca Quran ngeunaheun dek zikiran maca tasbih tentrem. Nah ialah sebuah rumah baiti jannati rumahku adalah surgaku eta teh maksudna nu ngeusina ulah boga problem nu ngeusina cara Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina uraian ti awal tentang sebuah rumah tentang kitu urusan-urusan nu dicaritakeun ku Abu Nawas tadi eta adalah sebagai mauizah jang diri urang coba ku urang diteliti jang supaya hate urang bersih nu ngabersihan hate urang lain guru mangan sakadar mere jalan-jalan hungkul urang ulah ria ulah ujub ulah takabur cak guru di berbagai kitab tapi anu ngalaksanakeunana tetep urang lalaunan menta gerak ka Gusti Allah ja urangna ciptaan Allah nu nyieun nafsuna ge Gusti Allah menta ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb lapangkeun dada abdi bersihkeun coba hate abdi teh hayang ulah aya hahalang antara abdi jeung Gusti engkena bakalna hudang ti peutingna ye hudangna ngeunaheun asal geus panyakit be urang hudang jam 1 hudang jam 2 moal puyeng. Nah ieu urang kan ku harita deuk puasa ya deuk puasa nah ieu puasa teh kan tapa aslina puasa mah kan tapa teu dahar teu nginum teu jima ti beurang ai Ibnu Arabi mah kabeh diajak puasa mata diajak puasa ceuli diajak puasa irung diajak puasa sungut diajak puasa leungeun diajak puasa suku diajak puasa lamun teu dahar teu nginum teu jima mata ge dipuasakeun ulah deula-deuleuh kanu diharamkeun ceuli puasakeun ulah didengekeun kanu diharamkeun irung puasakeun ulah cuam cium samarangan ieu mah pan bau sial da teu boga pamajikan mah garoblog geus kitu mah nah eta si eta nah ieu puasakeun gerajeunnya badak cek Gusti Allah yang bahasa Gusti Allah ka hambana ya hamba kaula awas ieu bulan Ramadan adalah bulan suci artina bulan suci teh sucikeun diri maneh just coba di samping puasa ti beurang pentingna wayahna selain daripada taraweh cak Gusti Allah wayahna coba salat udang ti penting 13 rakaat witir maksudnya hamba ngomong Gusti teu kaburu salat 13 rakaat mencapai tadi keur beurang loba kegiatan atuh ulah 13 cek Allah teh 9 we atuh 9 ge Gusti teu kuat puyeng 5 atuh 5 bebe jadi 5 ge teu kuat Gusti tilu rakaat tilu ge teu kuat hiji sarakaat sarakaat kita kuat Gusti geus atuh aya teu kuat bener heesna bae ngala wudu haju maca bismillah 20 hiji jeung biasa teh kulhu kalau beberapa baru bidas aduh Gusti teu kuat tunduh wudu geus teu kuat mah kajin maca bismillah bae 20 hiji duh asana teu kuat 20 hiji ge atau teu kuat 20 hiji mah tilu bae atuh bismillah tilu ge teu kuat tilu mah hiji bae atuh bismillah hiji guys asal neuk sare bismillah hiji bismillahirrahmanirrahim hiji ge teu kuat masyaallah urang jambe mah hiji ge teu kuat Gusti geus atuh cak Gusti Allah sia hamba aya teu kuat hiji acemna geus bae asal deuk hees kadadan ku wudu maca bismillah hiji bae Allah geus sakitu bae guys aya sakitu mah rada deres bae Gusti
jadi eta nu kuat teh sakitu doang bah wudu geus teu kuat babajog geus henteu geus lah nah langsung beres sarena blek Allah beres tah cak Gusti Allah wahai malaikat deuleu hamba aing tuh hebat jasa kan mana nu hebat eta hamba aing DGS masih ngaku keneh ka aing nyebut Allah pan aya di jambe mah geus teu kuatan Allah Allah acan pan bari kieu bae pan DGS teh make HP plek bae tuh eta aya teh di jambe bola geus bukan ayah belanya kabehan Allah beres guys nah cek Gusti Allah mun hayang nyaho eta hamba aing ngaku ka aing sebagai pangeran ku aing dihampura kabeh Gusti cek malaikat atuh maca Allah doang make hebat-hebatan aing dek nembongkeun diri aing teh dibaca dina Al-Qur'anul Karim ayatna innahu halimun ghafur sanyana Allah teh maha aris tur maha ngahampura maha halim jeung maha ghafur anu loba ibadah nama anu bagus ibadah nama atuh geus teu kudu hese beleke jelema anu istimewa mah ibadahna atuh teh geus teu kudu kumaha ieu mah teh jelema anu dititah salat teu kuat titah baca bismillah teu kuat asal maca Allah bae hiji aing dek nembongkeun halim aing jeung ghafur aing gas hampurakeun kunaon eta luhur-luhurna jeung ku agungna bulan suci Ramadan geus jeung urang jambe mah geus maca Allah bae hiji geus teu kudu maca naon asal titah salat witir moal aing mah cak kiai ge teu kudu lain teu kudu agungna bulan Ramadan eta keistimewaan kesucian bulan Ramadan sehingga asal ngaku baik ka pangeran kadanan atur urang cara para wali Allah mah deuk sarete mandi wudu sila tafakur heula Gusti loba jelema anu sarete hudang sare haju lain hudang gitu lain hudang terus mau loba Gusti anu terus mau terus sarete mun abdi haju ayeuna sare terus maot ya Allah nyangakeun sadaya-daya mangga teh mah urusan Gusti daya Gusti mayuhi wa yumit ngan hampura sakabeh dosa abdi mata abdi salillahi rum tadi benta abdi ceuli abdi irungan hampura Gusti karak maca bismillah beres kulhu balak binas pusatkeun ka awak aju ngigir kos urang di jero kuburan maca sholawat datang karep sare kos kitu terus saya baca salat urang-urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau orang Ibrahimiyah atau munjiat atau nariyah nah terus we datang karep sare ke gundamna cara guru urang di Banjar Kiai Haji Mumu Musa guru kula guru urang kabehan di Banjar nya nama lamun gundam teh pun Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim kana nabil eta gundam ke malik teh gade Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim berarti kan ngabiasakeun coba sih ya atuh nya nama ge tiung koneng malik teh gade mumun gundam kos itu la para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun abuya cidahu mah gundam teh ayat Quran ngana mah dibaca teh gundamna teh syarat teh ke wa bali ala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan tuh batur mah gundam teh kos gitu kula boga babaturan di Bandung talar ukudul juman tabrakan katabrak plek akhirna naon pingsan bawalah ke rumah sakit kula nempok ka ditu ka rumah sakit Jababaturan teu meunang saurang di ICU kula kadinya terus kadinya kitu ke cekel tanya gundamna baca bet kudu juman dibaca bae terus saya mamanya qadin mukaran qadatu mukaran ya ieu mau kudu juman sekolah teh masyaallah kan
tak urang gambaran maut eta sarua ketika urang geus sakaratul maut nu kabayang teh naon nu diajar hate urang bayangkeun coba teh pinsan teh kos kitu tah gundam teh kos kitu guru urang di Banjar mah sholawat teh abuya mah Quran deui batur kula mah ujuman tah keur carita nah ieu urang kuari lamun dicabut nyawa naon nu bakal kabaca ku urang ayo balak genep ya Allah ya Rabbi sih mah tiung koneng sih mah begitu dicabut momon ya kari nah ieu mah jang bahan itibar urang sih hade sebab maot teh nyaho isuk bak kebageto urang doakeun sakali deui ieu imah mudah-mudahan dibere teger jeung kuat nu ngeusina mudah-mudahan dibere teger jeung kuat tur dibere jembar hate ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bere mangpaati imah bisa ngamangpaatkeun pangartina jeung hartana sehingga karasa ku masyarakat amin ya robbal ulah nyebutkeun sugih ka hiji jelema lamun hartana can pernah datang ka diri urang ulah nyebutkeun pinter ka hiji jelema mun elmuna can pernah datang ka urang ulah wakan nyebutkeun budayawan si eta lamun pemikiranna encan dirandapan ku urang kitulah cek Kangjeng Nabi nyebutkeun ulah ngaku kana kasugihan mun sugih can karasa ku urang jeung sajabana kitulah sebagai qaedah mentak sing hade kahareupna fitnah makin loba istiqomahkeun diri urang di jalan anu lurus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang kabehan dibere wawuh jeung Allah dibere deket jeung Allah dibere dipikeun hijab antara urang jeung Allah sehingga orang maut husnul khotimah di akhirat urang digiring ka surga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar pihak tertisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakuranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.